yang malang. Ih, eta si Debol keur naon kok sakituan seperti lah. Anjing dia Debol di dinya. Naon dia minum ka dieu? Biasa bae bi beungeut naing nanya doang ge. Atuh dia nek nanya ka dia aing mah di imah mah kudu dititahan bae ku indung aing. Atuh lah di imah mah dia ngomba piring tarareng satau lah ulin be. Ayo geus urang ulin be. Geus hayu. Ulin ka mana, Jing? Geus hayu be. Hayu lah. Oke. Itu sebelah keran sih, sempurna lah paling. Pak, terang sih setelah ngapain tadi dia? Oke. Apa selamat aing mendak di Medan? Sawah. Geus saya turun. Petang. Itu budak keren sih. Samperan lah. Hari dia nana sih nabrak aing. Biasa bae emang. Ini ka mana sih? Aing budak-budak geus ngajakan ulin. Ayo kangen budak. Ayo. Saya lah orang ikan si Panta. Geus ka ada ngomong. Udah kemana sih? Keren amat. Aing bilang ngaduk-aduk bae. Dia mengajakkan ulin ongkol, malah mau ulin dari kandang kotok. Ayo ulinnya kemana, ge? Ngilikan si bolot deh yuk. Ayo nges ge, aing ngahina. Ayo. Keren amat kotak aing. Aku ya dijual 5 juta. Tuh si bolot tuh. Si Utung. Samperan yuk. Yuk. Jangan ke mana? Sawah. Dia naonan mau di rumah bolot. Gua di rumah deui jing. Ngieun. Tuh budak tuh, hayolah samperkeun. Hayu. Ardana ada ka mana? Oke. Bateng jelema tarek. Aya deui jelema kos kieu. Geus puguh jelema idiot diajak ngomong. Hehehe. Ayo.